Mana ka dia? Peci. Dia embung di wae. Mana yang pakai baju bodas? Ka dia. Embung di wae. Mana yang pakai peci NU? NU. Eueuh di wae. Saha nu daek? Mana? Subhanallah juru euy. Apa sih kita? Ada robot. Wani euy. Baru maju nguluduk langsung ke dia. Cek lah minna, cek. Cek. Halus diasup YouTube mana ya? Satu sok lagi YouTube, sok. Tadi YouTube tadi nyari tangke naon? Tadi jam 4. Hah? Tadi jam 4 kan Denny posting YouTube nyari tangke naon? Sia Karawajo lagi YouTube aing bisa teh nu harame hungkul pelajaran kabeh heula mi kudu dirakan sebet batur ngomong atuh kegelan mi bah biar si Epon ini kalau bisa manggung dia mah teh aku sih ya nah lanjut bareng heula urang jadi komandan mana anak buah anak urang Lekangkeng lah kayak Ibu, tambahin mana? Siap gerak, kakinya siap. Siap gerak. Cokor aja situ. Kita baik datang bahasa, jangan genang lah. Yo, siap gerak. Siap gerak. Siap kita. Siap gerak. Siap gerak. Oh, halus budak euy. Wani mayar mahal aing. Siap gerak. Siap gerak. Minta teh kadenge. Siap gerak. Kalau makanya efek budak penting dia ya. Rame teh. Jadi hiburan teh kudu manggilmu jauh-jauh ya. Siap gerak. Siap gerak. Itu lah nempo. Siap. Siap. Siap gerak. Siap gerak. Anu suku aing eta. Siap gerak. Siap gerak. Halus bener. Tarik gua mana sok adami? Tariku. Tarik gua. Tombol tengah. Mana orang suka dami cenah kudu tarik gua. Tepuk tangan. Saha? Ega. Oh ega naon? Eta mik tong di hak kanan kumpul corona. Halo, bisi kayak corona. Mik. Ega naon ngaranna? Ega rawat. Ega elangga. Hah? Elangga. Olah ketua Golkar lah kamu. Ya. Bisa lancar. Terus. Kelas berapa? TK. Ayeuna pre sekolah. Oh, kunaon cenah pre? Corona. Korodok. Di mana imah? Takut. Gadget naon? Yo di situ. Itu masuk adami. Engkol. Wah. Mengkol ke belakang dari mana? Engkol ke situ. Ya, ieu teh kan lempeng ka ditu tuh. Kayak ngabejaan dia ka Pacamat. Kayak belah ditu jieunkeun patung domba. Pan di mah daerah domba, balikeun deui. Bener teu? Ya. Bener teu? Patung domba. Oh, naon tina patung naon? Oh. Itu atuh. Domba narek domba jalu bikang patungna. Lalu. Meh katinggalin naonna? Sejuta. Aku bae da kan domba. Mana boga domba teu? Sawah. Naon? Ke sawah. Boga sawahna? Udah. Boga nu saha? Coba apa? Oh, lega teu? Udah. Kumaha? Tendaan.
maya tenaan. Ah, ini dia Di mana? di Bangkono. Kalau teh naon aing teu ngerti. Bangkono Di mana Bang Konol teh? di jalan. Jalan mana? Jalan gede. Lah mana eta teh? Jalan itu penyongan. Aya naonan? Itu penyongan. Oh eta lonyongan. Langsung lurus. Oh Bang Konol teh nu aya tolonjongan langsung lurus. Lah mana eta teh? Lah mana? Aya indung maneh sih gara mah. Indung maneh sih ka dieu. Aduh, nah naonan ari maneh atuh? Aya naonan dia? Di mana wae? Ngaku teu kainung. Ngaku Allah, sieun dengar kaula lagi budak Pak. Ngaku teu kainung. Banyak mah ngaku da budak rewase. Geuningan aya kelong we kieu. Iya, Mak. Bener ya, Mak. Ya indung maneh. Ain. Inung atuh akunya Inung. Daek teh ngaku boga indung tere model kieu. Jadi emaknya Kunaon sababna? Bisik dia. budak we apa sih yang gitu? Aduh, dia budak mau boga indung tere kasih iPhone. Bisik diteureun. Kata budak aya sia jadi sieun. Sieun Nabi. Anda bisa nyanyi tak? Ya? Naon. Naon we bisa lagu naon? Sok di gitaran. Gitaran di mana? Kela disuruh ke awal. Ini penyanyi kita Ega Erlangga akan menyanyikan sebuah lagu judulnya Beas Korenas. Terus corona tapi jadi Korenas. Nah, lagu naon arekna? Nu apa? Ada. Lagu ada. Oh. Haredan. Terus panas. Kela. Surupkeun lah surupkeun. Si mah tina naonnya nyurup apa? Haredan. Panas. Selalu. Bawa kalem.
lagu harudang teh lagu saha itu teh? Ulang. Hah? Benang ngarang saha itu teh? Sidika. Saha? Mau ngarangna si Dika? Oh benar. Oh. Diajar di mana lagu eta? Tina TikTok. Di naon? TikTok, udah kalian udah TikTok, waduh. Jadi engke lamun duitna aya rek diberi ke naon? Nyaho. Jak emaknya, jak emaknya. Entong. Naon sabab nentong? Rugi. Maknya merek mah rugi. Rugi ku naon? Rugi ku naon? Seep. Sep naon? Cisna. Heeh. Ari bapak gawena naon? Bapak ngarang sa bapak. Bapak Somad. Bapak Somad, gawena naon Pak Somad? Menetan cai. Wah, hebat euy. Somad kan cai. Ke sawah teh. Kumaha tah? Misalna ieu cai bocor, sok pentan. Oh. Pentan. Ieu galengan. Bocor. Pentan. Oh, pelalona euy. Terus kumaha? Tim pelalon. Oh. Beli Beli paralon. paralon. Terus? Terus? Mas. Ieu paralon. Sok paralon. Colokeun tah ka galengan. Galengan iya. Di galengan. Aduh. Bocor kene cenah galengana. Ate sok ka sawah. Macul. Sok macul. Sok. Terus ayeuna pare lomba teu? Bapak. Di mana? Gede. Di mana? Di sawah. Parena aya teu di imah. Tawah. Ka mana eueuh? Jual lela deh. Hah, dijual? Ka mana dijualna? Ari mak ngaranna sama mah. Mengepon. Mama ngaranna saha? Mama maneh? Mengepon. Ngaranna mah hepon? Sarua jeung sieu. Berarti iya mamah nanya. Nah lain. Iya mah epon, Jang. Iya mah epon, Jang. Lae. Sarua emak. Ari mah hepon gawena naon? Sarua. Ka sawah. Batang. Oh babat galang keprong. Pas komisi pertanian teh. Mama, bapak ka sawah babat galang. Mama babat galang. Maneh gawe naon? Osok macul tara. Osok. Di mana? Yang Ayas. Di mana? Di sawah. Osok? Sok. Osok ka sawah? Sok. Oh, Ayas teh salah lanceuk. Lanceukna Ayas. Oh, Yang Abobib. boga lanceuk saberhiji. Dua. Hah? Setan lanceuk lagi ieu kunaon itu protes. Buka hiji lanceukna sakarana. Ayas. Dua, Abobib. katilu. Caca. Heeh. Buka adi teu. Caca. Mana si Caca? Awewe. Geus buka kabogoh teh si Caca. Mas. Kasaha kabogona? Nyaho. Sok aya nganyang lalakina ka imah tara. Tara. Tara, eta nya hong geus buka kabogoh di mana? Sekolah tahu video callan. Duit tadi tambahan deui kurang. Yo, si Caca teh video call-na kumaha jeung lalakina teh? Kumaha cenah? Terus, sok eta mana si Caca urang lalakina sok. Video call. Apena ieu pura-purana? Video call. Belah ditu cicing belah ditu video call jeung urang. Mana si Caca urang lalakina? Sok. Oh. Halo, apa sayang? Video call mah tinu ceuli diharap. Iya, Jang. Tak ieu. Nah. Ah. Halo.
Terus? Wah, kalau saya ada apa kamu, darling? Bagaimana galangan lu si balacor? Hah? Kamu aku putusin, kamu mau tidak? Tidak. Kenapa kamu tidak mau diputusin? Aku mah nggak mau punya pacar kamu, adiknya bawel sok ngintip lamun video call. Tah ya, nah lamun boga duit cicing duit mau leungit teu duit. Duit yang kedek diberi ke naon? Duit loba soalnya mah. Nek meuli naon? Meuli naon? Jagung. Jagung mah loba teuing, semuanya jagung. Meuli naon? Nek meuli naon nek gadean sawah. Meuli domba. Kedan sawah lah. Wah! Berapa? Hah? Berapa? Yo duitna 8.200.000. Alhamdulillah. Kurang dijejega jadi 10 juta. Kela cicing. Ya, yang 500.000 jang maneh. Jang ega beli baju mana? Ya, temenang make beli HP, temenang main game. Aruksa. Pikiran masa depan. Tah, sesana 8.500.000 gadean sawah atau meuli domba. Hah? Kunaon cicing wae? Karunya. Karunya kasaha? Menyapa lambai dedaunan, kau titipkan nama dalam takdir kepastian. Kemudian indungnya mana? Oh iya, kita dia tuh. Indungnya iyo, pengen gencerik wae. Ninggalikeun budak ditibikeun ka urang moal ya. Alhamdulillah. Oh, nuhun. Ieu nitip amanat rereongan kanggo putra ibu nu pinter. Mudah-mudahan manfaat kanggo masa depanna. Tauna bade di kanu gadean sawahkeun mangga, berekeun domba mangga, tapi teu kenging meser HP. Jemai suci yang bersaksi. Hebat euy. Baheula anjeunna kumaha budak-budak ieu nya. Halus. Pinter pisan ieu nya. Nah, kan juga. Alhamdulillah. Ya teh favorit budak teh teh. Terekel teh ka dieu. Tah, eta nu disebut cicing heula. Duit geus ku inung, kumaha teu dibikeun. Eta nu disebut milik teu pahili-hili, bagja teu paala-ala. Rezeki mah nu kawasan nu ngatur, dan nu dititah teh pan belah ditu. Mungkin belah dieu, mungkin sina nangtung kabeh, ngacung ieu moronang teh heula. Waduh hebat ya. Ku terhimpit raga, sunyi tak bertepi. Bu, ieu teh putra ibu nu bungsu. Eta kapungkurna kumaha bisa pinter kieu nyieuna. Eta harita sugan ibu gaduh rumus gitu. Pelan. Mohon, ieu mah naros. Ibu cicing ulah kasih ibuke pada sedih makan ibu. Abdi na keur seuri ya biasa tukang cerik. Ayeuna abdi hayang seuri heula ge sedih panderi. Kuring merek nanya, ieu teh budak teh pinterna luar biasa. Ngoronan ka dieu wani. Abdi manawi ibu gaduh resep. Coba dugikeun ka sadaya, hey guys. Ini ada anak pinter banget, kita nanya ya sama ibunya, bagaimana resep membikinnya. Ibu menawi gaduh resep harita, ieu budak ieu teh kumaha mimitina teh. Ibu nggak nama harita ke kumaha tadi. Ibu teh keng gemper ibu. Bukan itu ningali anu kamera. Tenang ya Bu, tenang. Tenang. Abdi oge hoyong gaduh munang kali siga kieu Bu. Udah mau mungkin nunggu kos gitu. Eta budak halus.
eta ieu teh ngahajang ada mana bu ieu teh. Pilih ngabolosan. Nah aja. Ku bapana. Siang apa wengi harita bu? Wengi. Ibu ngadoa heula benernya. Wudu heula. Alhamdulillah. Nah, bu ari ibu teh sadidin teh naon? Serang nyalira. Heeh. Geuningan ngaku balangsang. Oh, sate acan gaduh murang kali ieu teh ibu ngagarap sawah batu. Buburuh tanur, buburuh macul, buburuh derep. Satos kagungan murang kali ieu berkah tinu buburuh, ibu kagungan serang. Nu nyalira gaduh sabaraha meterin. Nya sabaraha jeungkal atuh meter. Ya, jadi ieu murang kali teh aya sejarah kanggo kehidupan ibu manya. Jadi nyanak berkah, da beda gerejekieuna ge alus atuh. Tapi bener lanceukna sok video callan. Heeh. Oh, ibu sok sarewe di Serang. Eta kade hati-hati. Ibu sarewe di sawah, budak awe video callan ke bising dibawa ku lalaki. Sana ke eta budak ibu nu awewe. Eta sok video callan we ku ibu teu kanyahoan. Oh, jeung ieu mah keun bae bohong. Keun bae da bohongnya menang duit budak teh. Bohong cenah cek teteh sok video callan teh. Nah, sok. Sok sia. Ceurik tetehna sia. Sok video callan. Bohong cenah. Mane kurang ngebohong. Jeung saha video callna? Kurang nempo dina foto. Ya kasus panjang cek teh. Nah, boga di teh calemeng teuing. Lalakina nyaho teh? Tinggal. Nyongmus itu nyaho mah. Ai tadi cenah saha ngaranna nyaho? Tadi saha ngaranna nyaho teh? Oh. Ya nu jelas mah murang kali teh nyanak berkah. Itu mah eta. Ayo bisa. Nya tuh nyanak berkah. Sing sarole da ieu ge tiasa nyanak masing-masing. Setiap murang kali nu lahir pasti nyanak kaberkahanana masing-masing. Teras hirup anu prihatin ka sawah, ka kebon, eta teh ajaran. Jadi kuring teh keukeuh ka sarerea ka urang lembur ngajarkeun ulah gagayaan kokotaan, da urang mah hirupna ge ti kota. Ulah gagayaan kokotaan, da hirupna ge ti kebon jeung ti takal samoso. Ari beuki daging kudu ngingu doa. Ari beuki kejo kudu daek ka sawah. Ari beuki dahar kudu daek nyangu. Da eueuh pare jadi luhureun HP. Ya, di ayeuna barudak prihatin, di ayeuna wangun kahidupan nu leres. Mudah-mudahan sadayana ge nyandak berkah ti ibu sadayana. Atur nuhun si ibu ieu teh sawahna teh digadekeun nikah rakana. Ayeuna meureun tiasa katepus wasilah pertemuan ungi. Mudah-mudahan sing sarehat sim kuring bade teras ngembangkeun program bantuan peternakan kanggo barudak sakola. Dak sakola kedah semangat tuhu ka indungna taat ka bapana ulah gengsian, budak istri ulah gengsian sabab mung jalma-jalma nu usaha anu bakal hidupna makmur. Wilujeng wengi kasadayana didoakeun sing sarehat jembar mana mudah-mudahan panyakit leungit kasusah ilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.